Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endok meri kungsi, ku endok hayang pernah ngan hasilna teh kue nabi ye teu teuas-teuas. Da didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teuas. Heueuh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocoknya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teu nyisiranya rek ka sakola buukna cak-cakan Ada tegadu ieu, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh? Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapa maneh? Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapa gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya punya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, Abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih alus wanteran, emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwalar kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk Jeung bonteng. Nya bener ih Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon Din? kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna urang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang Diponegoro?
Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta tadi halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodor, teu bosan di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib sata acan Isa Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami ajeng pada maghrib saat acan Isa. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel.